Ya, seculan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi nu ti kaler, nu ti kidul, nu ti wetan, nu ti tonggoh, nu ti lebak, orang Ciamis, orang Kawali, orang Raja Desa, orang Ranca dan sekitarnya, tepang deui sareng Kakang ya. Jadi ayeuna Kakang menuju di Situwangi, tempatnya di Palihan Kawali. Nya sekitaran eta lah ti hayawang jalana. Jadi di dia orang rek sarua lah kos kamari erek mengeksplor deui Situwangi ambi bisa dikenal ku masyarakat nu leuwih loba nya khususna ti luaran Ciamis oge Ciamis anu can pernah ka dieu supaya bisa ngarasakeun yen di dieu teh indah tingali rerumputan nu hejo tuh kadituna pesawahan aya oge bangku bisi ek mawa kabogoh lah sok ka dieu tuh sareng di ditu situna tuh dukung terus channelna Kakang gampang lah ting kantun wae di like videona di komen terus di share atau nanti dibagikan lah di Facebookna terus wartosan oge nya ka tatangga ka baraya budak emak lanceuk bapak ua dede teteh pokona bejaannya sangkan apaleun yen di Ciamis teh seueur tempat wisata anu indah nu jauh we dibanggakeun piraku nu di lembur sorangan teh dibanggakeun nu jauh we dipiralkeun piraku nu di lembur sorangan teh dipiralkeun atuh sugan we geus dipiralkeun mah loba turis ka dari ieu atah halilintar we didukung nu teu wawuh nya urang-urang Sunda piraku teh didukung